Nyieun es buah. Halo barudak. Kusabab cuacana teu menentu aya panas, aya hujan. Jeung hawana teh geuninganan hareudang wae nya ari cuacana kos kitu mah. Jadi ieu sok haus wae geuninganan ngesang bobolokot we nya. Teu palarugu baju oge ningakuateun baseuh oge. Sabab panasna hawana anu ngalekep malum meureunna nyari di kota mah. Henteu ngaruh arek hujan arek halodo anger we ngahaya panas ngalekep teu geunah bayeungyang tea. Arek gogoleran arek nyantai apa arek sare keukeuh kudu di kipasan nya. Kusabab sare oge moal geunah moal tibra oge lamun teu di kipasan mah. Malum kusabab cuacana nya meureunan geus kitu nya kusabab geus eueuh jarang tatangkalan oge pan meureunan nya. Jadi otomatis langsung ka imah langsung ngalekep. Eueuh panahana teh jadi matahari teh langsung nyorotna teh ka imahnya. Jadi we hareudang apanannya. Kusabab kitu ayeuna urang di dieu arek nyieun es buah. Tah ieu es buahna geus dicacagan, geus disik-sikan oge nya. Lanjut ti dieu ayeuna urang nakolan es batuna nya. Atuh nya heueuh pan meureunan ngaranna ge es jadi kudu make es batu oge nya. Lanjut ti dieu ku urang dicai gulaan anu tadina ngagodog. Terus teu poho diaduk-aduk oge supaya rata. Lanjut ti dieu ku urang make susunya. Supaya rasana teh leuwih mantep deui leuwih amis deui jeung leuwih giung deui nya. Ulah poho oge langsung diaduk-aduk oge supaya rata. Tah ieu esna geus jadi nya anu geus digulaan disusuan oge. Lanjut ti dieu urang misah-misahkeun buah anu tadi nang nyacagan nang nyiksikan oge nya. Seperti biasa dari nu ngadana lain urang ku jadi ti dieu dibandrol dipisah-pisah heula nya. Tah ieu dikana mangkoknakeun. Teu poho oge cai gulana anu tadi make susu anu geus digabungkeun jeung esna dibahekeun langsung kana buahna nya. Can didahar oge can diinum oge geus ngarasa seger barudak lamun geus jadi kieu mah nya. Tah komo dibaekeun ayeuna esna kana buahna. Wah pokona mah mantep we barudak. Tah ieu geus jadi nya ayeuna mah urang arek ngadahar es heula nya geus sakitu lah videona bye.